Satu, wujuhakum bima'in bima'in wudu. Kumbah wajah urang bima'in bima'in wudu kucai wudu. Bersihan banget urang kucai wudu. Lamun urang konsentrasi banget ngabersihan banget lain kucai wudu. Khusus na awewe. Kunaon? Nah, yang bedak kunaon supaya bersih, supaya ketomponan ngincong lah. Ya, supaya glowing jeung sajabana. Tapi jadi dia pek berilah cahaya wajahmu dengan makanya Syekh Nawawi boga guru ngaranna Syekh Yusuf As-Sambalawi. Dia dengan kitab Nihayatul Syekh halaman 70 sekian atau 50 sekian. Syekh Yusuf As-Sambalawi Purwakarta boga guru ngaranna Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro kan? Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro boga 3 senjata. Salah satunya adalah gawang wudu. Selama batal wudu, wudu deui, batal wudu deui. Maka mana-mana mau wajahi. Urang geus sarua teh balbayatana mah mau wajahi. Ngan cai kopi, cai minum. Ai batur mau wajahi dan wudu bisi batal. Timbang beda niat doang. Itu saya cai di mobil ya. Aya. Jang minum. Ai cai teh kerma saya jang kopi. Ai batur mau cai di galon, jang wudu. Beda niat doang. Urang mah jang minum urusan lahiriah, itu mah jang batin. Dawa wudu, sare pakai wudu. Bahkan lamun hayang babari usaha, babari usaha. Al wudu qoblal akli wa ba'dahu. Sameme dahar wudu, sanggeus dahar wudu. Urang kan coba. Terus dahar kopi. Jadi al wudu qoblal akli wa ba'dahu, maka daharna berkah, usaha bakal tambah. Urang kan boro-boro kitu. Bulan puasa udang sare. Sahur. Memang pusat. Arasin amat, atau asin kumaha lain lulu langsung dahar. Nah, tas dahar, belum sare deui. Atuh pantes sih suka tengah baju ya. Coba al-wudu qoblal akli wa ba'dahu, wudu sameme dahar, wudu sageusna dahar. Gitu. Paling banter urang mah kakobok sameme dahar, kakobok sageusna dahar. Aya dengan Ramadan atas dahar dahar itu ada. Tadi kena rusak wajah. Luka 2. Ta'murikum wa alsinatikum bizikri khaliqikum. Kumbah mata anjeun. Kumbah bibir anjeun. Kunaon ngumbahna? Zikir ke Allah. Ngumbah mata tina dosa, ngumbah mulut tina dosa. Dikumbahna ku zikir ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir naon bae? Zikir naon bae? Tak ieu dina sarana dicaritakeun pang-apel-apelna namaca Fatihah. Fatihah pun bisa mah setiap pas sholat 40 hiji kali. Lamun Fatihah bari jang usaha ongkoh. Entah sholat 40 hiji kali, entah sholat 40 hiji kali. Dijamin lamun kuat 40 poe maca Fatihah eta. Entah sholat 40 hiji, entah sholat 40 hiji. Dijamin bakal beda kehidupan. Laksanakeun bae 40 hiji kali. Tas sholat 40 hiji Fatihah, tas sholat 40 hiji Fatihah. Tas sholat maghrib ada sibuk kayak isi tahan heula.
Yung saja banakan liti ngan cara bacana no Fatihah nomor kahiji jeung nomor kadua sampai Allah. Nu katilu wa qulubakum hate urang bersihan. Bersihanna kumaha? Bi khosyatillah. Al khosyatillah teh sieun ka Allah. Bi khosyatillah usieun ka Allah. Ipang babari ucapan tapi hese dilaksanakeun. Babari ucapan. Sieun ka Allah teh babari. Tapi urang mah sieun teh bercabang-cabang, termasuk ke pamajikan sieun. Ya, mantap cek ahli anu tukang ceramah lah. Ayo jelema kumhar ahli sedekah, ahli puasa, ahli wajib, macam-macam. Begitu cek Allah, ya malaikat, oh subhanallah. Malaikat hisab dia hamba kuring. Begitu dihisab pakai malaikat ibadah haji 40 kali. Ada sering ibadah haji, alhamdulillah 40 kali ibadah haji. Begitu ditinggali, yang penting ada tahajud. Alhamdulillah tahajud terus di jam 2 sampai jam subuh. Ya Allah, sedekah, sedekah di mana-mana bangunan goreng ahli sedekah. Geus suka kurangan. Gusti ieu ahli ibadah geus asup sudah. Diasupkeun. Kakara tilulingkan panggil deui Allah tanya deui balikan deui. Tanya deui aya naon deui Gusti? Antari kita surga. Ieu harta loba naon loba pamajikan mana hiji apa dua? Hiji. Benar hiji. Sieun kana kolot. Dah, sieun ahlina. Berarti lain sieun ka inon tapi ka awewe sieun. Nah, itu mata geus waktuna ayeuna pos indah kudu neangan deui. Allah Akbar. Amin. Itu tah. Eta mah ceuk jalema anu di podium itu. Anu di podium. Tiba ngomong berang. Ongkos penceramah awewe teh sekian bulan yang lalu Pak Haji Wahidin nulis di grup di Batu. Nulis apa kadang geus poho. Penceramahnya, ibu-ibu, hidup sing sabar. Harus sabar ketika mendapatkan musibah. Terus saja, lamun salah kurang, tahu dari sing sabar. Sebab itu ada ujian yang akan mengangkat derajat kita. Nanggung, ibu-ibu, alhamdulillah saja kering menang naros. Oh, mas silakan. Alhamdulillah kesenja alhamdulillah. Emang benar? Winter dikali bisa langsung saja ke 3 bulan kerlah saja ayo tadi masih sabar saja langsung pingsan gitu ya. Tadilah udang doi alhamdulillah kuring aya nama sabar aku dua ada saya nama sabar aya deui nu nangtung atau alhamdulillah kuring nu katilu pingsan deui. Darilah nangtung deui, begitu nangtung deui sabar air nangtung kan ngomong-ngomong bisa kelengar langsung. Nah, padahal arek ieu bae mah. Eta tulisan jadinya. Aduh ya Allah. Tentang rajin-rajinan nulis di grup. Jadi min khasyatillah sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sieun ka Allah kumaha? Ayatna dina kitab komitu yang sieun ka Allah teh lamun dahar teu wani anu macam-macam kecuali anu halal. Ngomong teu wani macam-macam kecuali omongan anu ngeunah didenge ku batur. Juk saya Pak. Perilaku urang anu ngeunah ka tempo batur. Eta ngaranna sieun ka Allah. Pangsieun sieuna jalmi ka Allah dina kitab inna majasallaha min ibadihil ulama. Makana dina surat Al-Kahfi disebut wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Pek pamun anjeun oprokan jeung kiai anu selalu ngingetkeun ka Allah. Pek
ulah dilepaskeun deui cekel ulah rugi lamun maneh ngalepaskeun eta kiai nu karari ya. Sebab ketika urang datang ka hiji jalmi kadang nyaritakeun lain masalah ka Allah, justru kalau aya usaha kieu ahli thariqah malah ya oh iya mana kieu lamun jeung abang itu perlu salat nah kan orang gitu ya orang gitu nah sare kade urang mah salat wajib terus wa dzunubakum bitaubah ila rabbikum munggah dosa itu taubat Allah subhanahu wa ta'ala lilihana adalah Tuhan dosa kurang Allah subhanahu wa ta'ala terus inna minaz